nepi ka kitu-kitu nuhun nyai teu sangka geuning tuang rama teh kieu jadina ti mimiti lahir kaula hirup prihatin terus-terusan mitoha oge kitu di sarua Gusti luar biasa kejadian Arjuna maju ningali kaget kunirahan ningali patikana kaget kula-kulampah mertuana margi beuki dieu beuki ka judi itu kaya anana beuki ka ciri ieu teh pangna karna panahna meleset sadayana teh jelaran padamelan mertuana dikenyetkeun les kuda paralun maklum kasuhun muning galih nu dipamrih kapuntenna anu ditenda aya naon karna entong aya naon ama kahartos ku kaula yen salira teh geuningan dek maehan kaula atuh langsung we paehan kaula teh ku salira naon sakali ku kaula teu kaharti kadua rada cangcaya katilu nama liwat nista maja utama geuning panah kaula meleset jelaran ieu kudana lesna dikenyang dugi kakayaan kareta ngagibeg temahna panah kaula seueur anu nyasar ka mana-mana nasib ti mimiti lahir nepi ka kiwari ngan ukur di dinya nyeri deungeun tong boro hinga deungeun ieu mitoha anu anakna ku kaula diurus di pikanyaa anu anakna ku kaula dijelemakeun nepi ka kieu ieu geuleuh kunaon ngewa kunaon salira ka kaula tutudinganan suudon karna entong make jeung teu diangken kaula nyarita teh jeung hate sanes sareng lisan tapi kapan hari mana salira panjenengan mah ngangken yen eta teh kalakuan model kitu teh yakin salira anu condong ka Pandawa nyaah ka Arjuna wayahna we jigana karna mampu bari jadi kusir bari perang dina waktu ayeuna teu naon karna perang teu dikusiran oge langkung saya lungsur ama lungsur suudon pisan karena doraka sia apes ke poe ieu doraka ti mitoha mah jigana langkung saya lungsur ama lungsur hayo turun karena sanggup perang tanpa kusir ngusir karena aing geus teu kapake mah aing teu naon eleh sia ke sabodo perang ngaranna ge rasiko eleh mah Prabu sayang ngejat ti pakalang nasib nepi ka kieu rupi-rupi mertua ge ade salira mitoha nepi ka kitu-kitu nuhun nyai
sangka gening tuang rama teh kieu jadina ti mimiti lahir kaula hirup prihatin terus-terusan mitoha oge kitu di sarua Gusti luar biasa kejadian Arjuna maju karena ras-rasan nemakan ke Arjuna nanging kandeg di tengah jalan panah-panah karena katakis ku panah-panah Arjuna itu kayana wah luar biasa pinastiker sayang tumampara iya Arjuna nemakan panah hingga hampir ieu tengah karena sapat nanging rikat ngareudkeun salirana atuh anu kasabet mengukur mahkotana karna hampir-hampiran sapat mahkota kaula coplok hebat Arjuna hebat datan nirat tangga deman datan nirat tangga deman ewo pakuli ingat rana dek naon atuh dieu teh kaula teh pasihan kasempetan panasaran hayang ngaran nyawa Arjuna oh benar gitu timalan sap diidinan sakali ieu ngan lamun gagal siripaehan ku Ardawalika mangga nuhun aya widi aya los idit amin stiker sayang tumampara atuh ieu Ardawalika anu parantos aya idinti karena pikeun ngalan nyawa Arjuna nolol sirahna tina taneuh eces jentre pertela ngemang bolen yen Arjuna aya dina luhur kareta lajeng nojerkeun buntutna hingga nyabet beheungna ieu Arjuna nanging Arjuna rikat ngarentetkeun salirana atuh anu kacapluk teh mengukur mahkotana jadi